Wayahna kudu jadi pamikiran urang sararea khususna ke daerah Jawa Barat we aing mah nya ngarasakeun aing urang Jawa Barat. Ayeuna si Dodi geus nyebutkeun bahwa Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat teh biadab. Tah menurut sararia kumaha jeung menurut para pamimpin anu memang berpendidikan aralus atau pihak aparat-aparat anu aralus cik ieu kudu dikumahakeun jelema. Menurut aing sudah tidak pantas ieu teh, sudah tidak sewajarna cek aing mah. Ya, aing masyarakat biasa tapi aing nyaho sopan santun. Ieu ka pamimpin wani-wanina nyebutkeun pamimpin dia biadab. Tah cik kumaha menurut sararia jeung para pamimpin jeung pihak aparat-aparat nu sedena aing hayang nyaho aing mah. Di mana kabeneranana ieu? Rek dikumahakeun, aing teu ngarti da ieu mah urusan hukum, ya. Da aing melin orang hukum, aing mah petani. Jadi aing teu bisa ngahukum. Kecuali rek dijebruskeun ka sawah ku aing, dilelepkeun ku aing ka sawah. Sakitu we teh aing. Mata ka jelema anu dileluhur, anu saha wae ngaroropi, ame jelas ieu. Permasalahan ieu. Aing jujur. Aing sebagai orang kampung, aing akhlak aing dididik ku orang tua, teu kitu-kitu teuing aing. Komo ieu bari jeung ka pamimpin wani ngomongkeun kitu. Menurut sia rek dikumahakeun ieu jelema. Sok, hayu urang kumaha nya? Urang jeburkeun apa kumaha ieu teh? Heuh loba hukum ayeuna mah euy kayak bisi aing kieu aing anu jadi sasaran. Pan kitu nya ieu mah menurut sararea we lah. Jeung aparat-aparat nu sejenya aing mah da teu ngarti tentang hukum. Aing nyahona macul. Maraban me sakitu aing mah. Ngan loba ayeuna jelema anu bener disalahkeun sakitu. Wayahna kudu jadi pamikiran urang sararea khususna ke daerah Jawa Barat we aing mah nya ngarasakeun aing urang Jawa Barat. Ayeuna si Dodi geus nyebutkeun bahwa Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat teh biadab. Tah menurut sararia kumaha jeung menurut para pamimpin anu memang berpendidikan aralus atau pihak aparat-aparat anu aralus cik ieu kudu dikumahakeun jelema. Menurut aing sudah tidak pantas ieu teh, sudah tidak sewajarna cek aing mah. Ya, aing masyarakat biasa tapi aing nyaho sopan santun. Ieu ka pamimpin wani-wanina nyebutkeun pamimpin dia biadab. Tah cik kumaha menurut sararia jeung para pamimpin jeung pihak aparat-aparat nu sedena aing hayang nyaho aing mah. Di mana kabeneranana ieu? Rek dikumahakeun, aing teu ngarti da ieu mah urusan